Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala tidak ayat sadaqallahul adzim. Tidak tersak kusin bi Rahman. Oke, kita kuiring pangitan dina wangit anu ayeuna urang sami-sami yang sedi akad pernikahan dina enjing-enjing anu ayeuna ulah si aya dina kalancaran sagala rupina maget oge saksi pangitan ti panganten pamaget nyadong tanya kan terasti panganten istri oge mahar atanapi mas kawin bade kunaon ku perhiasan emas 10 gram ditambah seperangkat alat sholat eta pangintennya oge anu terakhir panginten ijab sareng kopul ijab perkataan tiwali karena waktu panginten merasa Ropi Abdul Rosid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ropi Abdul Rosid bapak nikahkeun anjeun ka anak awewe teges kaula anu namina Sophie Marlinda Ridho ditikahna ku anjeun kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 10 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Narima abi nikahna ka Sophie teges bapak Sophie Marlinda kalayan mas kawin 10 gram sareng sholat dibayar kontan. Sekarang segitu kanggo kata-kata semangat ya anak Ada Erik di fakiran. karena kefakiran, karena kealfaan, karena dosa-dosa orang sadayana mangga sarana Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jang bapak nikah keun Sebatkeun namina. Bapak putra bapak Sebatkeun Bismillahirrahmanirrahim. Jang Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Hai Jang Robi. Hei Jang Robi, bapak nikah keun putra bapak pituin. Nikah keun anjeun ka bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Jang Robi, kaula nikahkeun anjeun Nikah keun anjeun ka anak teges awewe kaula ka anak tegas awewe kaula anu wastana anu wastana Sophie Malinda ridho ditikahna ku anjeun Ridho ditikahna ku anjeun kalayan kalayan nganggo mas kawin kalau anggo mas kawin ku emas emas 10 gram gram ditambah Ditambah seperangkat tambah saperangkat alat sholat dibayar tunai on kontan. Sampai abi nikahna kaputi tegas bapak Sophie Malinda kalian nganggo mas kawin 10 gram sareng seperti alat sholat dibayar kontan. Wasallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi wa nasi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabil aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin sholihin wa qa'ina lillahi rasulih tawil umurana wa sawi asana wa qina wa ijana wa habib lana sami rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bidadarinya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyungkeun saksi Kasadayanan kasadayanan haladir mayar mas kawin kabojo abdi anu wastana Sophie Malinda anu parantos dikeronkeun dina akad nikah perhiasan emas 10 gram ditampi sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. dibayar mas kawin cara BAD dan waskan rupiah adu masjid parantos di iklan akan nikah simpan hala sebenarnya dino Kesamaan ya. Karena pundak. Pegang neng angking salah nih. Kepasan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka as'aluka min khairi min khairi hadhihi zawjati hadhihi zawjati wa as'aluka wa as'aluka min khairi ma min khairi ma fiha fiha allati allati jabaltaha jabaltaha wa a'udzubika wa a'udzubika min syarri min syarri hadhihi hadhihi zawjati zawjati wa a'udzubika min syarri ma min syarri ma fiha fiha allati allati jabaltaha. jabaltaha. Iya.
pandangan. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022, saya Rofi Abdul Rosid bin Ajang Saifuddin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya mempergauli istri saya bernama Sofi Marlina binti Bapak Maman Rukmana dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan talib sebagai berikut: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Atau membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwan atau pengganti kepada saya, jatuhkan talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional Garut 12 Oktober 2022 kepada istri. Bisa tarik, biasa dicarikan lagi. Bapak Wali Tulis biasa tenang. nah yes ini Pak ini Pak para kahar ya ya ibu hadirin harus sadayana asana atau pengunduhan Kecamatan Bayungkok haturkeun kapalara pamirsa para ustad anu parantos kasiro cing kulit capek pas atur nuhun kasadayana. Alhamdulillah langsung datang minyak mangga asanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am bi nikmatil imani wal islami was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min
الليل وحرم الصفات ووعد عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Intin nikah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawnahu dinahu fajawijuh wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir." Al-hadis. Pamujian ubi hari anu ngancik salebet ning ati, gelar basa wakca balaka kahadirat Allah Ta'ala, rasa tresna anu lawas anu salilana miraga sukma, nyambat kagungan permata jeung kana poe akhir, mangka kudu ngahurmat ngamulyakeun ka para tatamu sadayana. Sabab tamu mah dongkapna nyanak rezeki. Dan nata ma'amroh ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ropi ningali gadang bertendang gagahan perkasa ieu neng Sopi jadi camperni ningali urang wapang sarayana ukia jadi rumah dengan sakinah mawadah warahmah. Ieu urang sanu-sanu geulak anu maha agung naju uang di dia teh dah tertib cinta rapi sangkan salamet tur barokah urang rajahan heula tadinya arah Dewi Bah edip dibareng pading kulisik gular di alam bari moji syukur kangkung kelala alhamdulillah bari muji syukur kangkung kelala alhamdulillah raja bunga raja bunga sahu bari nah aja yang kira-kira bahasa ini nah aja anu bahasa
siapa? Sika. Jaga pikiran sampai daun, jadi pikir pada keluarga. Mata terus nyambui, mata terus nyambui. Dicabongkan 50 terus dibayar 5.000 wacan ike deui tong minuit sia teh teh coba kadinya pakulan turung jen
Ayo didatang tuh. Eta jimat sambani hirup salawas sauyun binga anak kita binga budaya pamadang babarengan sauyun rukun awan
sejauh biasa matang di sim guring saparakanja Pangbuga Tanjung Sari Sumedang Jawa Barat dunia sejauh depan bila itu wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rumah seni Sekar Pangbuga. Bainakum fi ghairin. Satu-satu eta diteraskan ke sud ada baratos disayogikeun ngabadikeun momen foto keluarga besar, wabil khusus keluarga besar ti mau dibayangkan adalah pengen keluarga besar ti Panganten Pamagat. Namun sadayana sumangga sejak wilujatkeun dilajengkeun kana ramah tamah. Sumangga ya robbal alam. Cekapaan silaran teteh buat Patri ku akad nikah. Di dokumentasi alhamdulillah Abah mohon emut kene cobi teh Sofi dicoba dampar sampean ibu hidup anu sakitu tos karaos diaakut di zaman bolong, diaais di zaman letik, dioongklek di zaman lagi ceprofi emot keneh sentak iya nu payu dan hidup one two Waka diawurkeun ya. Damang wiwitan mugi Gusti. Hadieukeun kalau Gelis ayah Seni Sunda Sawi. Siap Ajang, Cici, Ajang Amin. Kos berapa?
dengan engkau mi duit Oh lah mi duit. Oh lain mi duit ya bang orderan home. lain mi duit mi dompet. Aduh, Iya. Mata kakek kudu jadi budak nu soleh. dah gitu. Tahu kewe transferkeun Bang Bos Om Saringan. Kita nyaketan ka kapal mananya ini. Cepo mingke bade dihanap. Jadi teteh karena macam kembali dia mundur. Nyampakan di Sudah terus ketinggal ku kameramen. Puntenlah sekedap. Atas kameramen cekrek-cekrek seueur keneh nama lampu. Siap. Tung 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 tung. Nah, urang abadikeun heula. Teteh tangeuh handapna. Si abang karek nyakelan geus Abang tong coba-coba ke dieu we. Teteh mah tangeuh we handap. Kudu mentaan bensin we. Untuk jelema di dieu. Sumbu, ieu teh sumbu. Sumbu kehidupan teh nu kieu. sumbu Lain kopong. sumbu alam, ieu teh harupat. Jadi ulah getas harupateun. Naon sababna? Upami dipiteskeun teh gampil po. Janji ka diri hidup masing-masing di mana aya masalah teu kenging langsung diputuskeun ku nyalira bae. 2A. Kepala eta. Bagi dua. Kepala dingin. Kumaha sifat anu kadua getas harupateun Bapak Sidareng Ibu bilih ada acan terang pangetinya bilih ataupun teh sanes bade miwara ngojai kamari. Harupat gampil panas. Tos. Tuh. Gampil kaduruk tepih kana panangan moal abdi gicakan kana beres ya. Gampil kaduruk. Sifat manusia lahiriah terutama napa meukeut gampil panas teteh. Sia minangkana uih damel panas tos memotoran, hatena panas seueur nu ngomporan. Di kantorna ngabicarakeun adalah si Leslar we jeung si Leslar. Ieu jangar ka si Nah, oge. kieu. Ieu jangar teh. Datang ka bumi katamah jangar. Indonesia rawuhan. Impor teh mah jadi tenan aja si Leslar. Pangmenerkeun anbena. Beuki panas wae. Tugas teteh teh kayak gitu. Bade bobo heula, bade ibah heula, bade tuang heula. Numawi nyekelan kendi silokana nitiskeun hate nu janten carongke. Nuju panas-panasna tugas teteh tiiskeun. Sok lelepkeun. Cos. Lalaunan teu. Duduk angkat kenging lami-lami teh kumaha baseuh upami baseuh tong kaget lap edas ieu mah upami menang anu baseuh kentak di lap sanes dilap harupat nya dilap teteh wieu sepong laku abdi sumput teteh menang anu baseuh tong kaget kudua panangan oge sami kudua panangan diluruskeun harupatna luruskeun heula nah gitu sok wartawan Yuk. urang potongkeun getas harupatna buktoskeun sangkan piceun jauh-jauh nu namina getas harupatna khusus asa dina rumah tangga cing teras aya dina barokahna Allah Subhanahu wa taala eta kahoyong urang sok draknekeun tos tos piceun jauh-jauh tong ditingali teteh piceun we bade ka mana tah itu Aduh, kameramen. wios Deudeung. ge minta hamburan nama tambahan amplop Ieu. Tong mana duit sok mah. teteh bade nu mana teteh bade nu mana gimana nyungkeun kategasanana we dihandap rek di luhur Bade nu ngaburayot. dihandap we wayahnya Aduh. dengan sangat berat hati Iya. nyepang yang itu di luhur Wayah. yayahnya kuduanana Abdi diciuir. abdi dijiwir teu cara Nya, sisiga nu geuleuh. siga nu geuleuh di lebetna aya cai silokana urang keprihakeun ieu bahekeun emerakeun ieu cai muga-mugi plastik anu ngabungkus enom nya ku sakedapan teh teteh cepat malah ieu aduh jadi pabodeki deh jeung artos urang lalapkeun ka dieu cus silokana urang peryogi dina harta banda kanggo manyangkeun kahirupan coba di Siga nu masieun kapulusan. mohon bayeuna ka teteh nah
Toong lah, tinggali potong toong. Abdi nyebut aya. Agengna saageng kieu ieu lekan. Ika pucat seueur kajantenan bapak sinaran ibu saking kumpedasna duka muksrot kemana-mana tapa di kokonengna teh. Apa silokan Mohon dugi ka pedasna. Urang hijikeun hanya kadeudeut aa, hanya kadeudeut teteh dihijikeun. Moga-moga eta siloksok. Siap A. Hiji dugi ka 100 A. 2 tilu, aduh, tertekan lekanana ku geuneng, alhamdulillah tuh nya. Cek ABG mungsrat bios isu. Mungsrat awas suki istri sejati ngabdi kana janten salaki. Bami muruakan tina kitu nya. Bami lapasna tubadagna tobat. Ceuk dina katerangan sapuh sing saha jelema anu jempolna badag moal jauh pasti leutik cingirna da moal disarwakeun ayeuna jempol sagede kitu cingir sarua jempol moal hese asup sabatunya di Bandung. Bang Budi datang. Budi hidang tinggali ari tos baseuh teh langsung dielap. Langsung dielap. Berarti anu tadi teh nerapnya nerap. Teteh bagiannya sok ditagihkeun ku atos. Simpen di tisuna. Wios tong teu kenging ningalian wae jempol. Sekarang megang yang atasnya.